Rusia wewengkon Kaluga Desa Zubovo. Gareja of Virgin Mary jeung Munara Bel tinggi badag. Abdi nantung handapeun munara lonceng. Yeu lawang ka gareja. Kolong batageus satengah rubuh. 2 petikan sisi. Jalur katuhu nuju ka kamar sempit leutik. Kalayan siling bata. Sigana kamar utility. Di sisi kenca kita beda. Di dieu aya tangga bata. Staircase di jeun salila pangwangunan munara lonceng. Yeu buktina. Satengah bata aya dina tembok, satengah aya dina tangga. Yeu bata sejen nu sarupa. Tangga urut pisan. Henteu aya anu dirobih di dieu, bata tetep gembleng. Tangga yu dirancang ku arsitek. Hiji lalaki leumpang sapanjang tangga sempit ka tingkat kadua menara lonceng. Tapi teu aya siling di luhur. Sareng henteu aya tangga pikeun naek oge. Tangga anu dilakukeun nalika konstruksi ngan ukur nuju ka tingkat kadua. Kuring leumpang naek tangga bata. Aya relung kakagu dina tembok munara lonceng. Teu kawas nices pikeun ngagantelkeun lante balok. Liang yeu jelas teukur bem. Di dieu oge lincah. Sesa-sesa lok kayu saun. Eta teuing ipis pikeun siling awet. Oge liang kagok. Balok kuadrat anu kuateu tisa diselapkeun di dieu. Sanajan liang dijieun salila pangwangunan. Potongan kai buleu dina tembok. Yeu sesa-sesa parangka. Kandel balok awet. Tapi ukuran beda. Jeung jangkum beda. Yeu sababaraha jenis mes teu proyek. Kagiatan tukang bengkung. Balok kayu tina panjang sareng ketebalan anu beda dina jangkungna anu beda. Clamps logam katinggali dina balok kai. Bel ngagantung di dieu. Tapi balok eta aya dina balok kayu anu sanes. Arsitek ngarencanakeun kuila nu endah. Anjeun nangawangun munara bel badag. Nyadiakeun tangga jasa ka tingkat kadua. Tapi kuring pohong eunaan bel. Tiu aya anu nyarios ka arsitek yen anjeun kedah ngagantung bel di luhureun menara lonceng. Lajeng lalaki bengkung datang sarta ngawangun struktur kai dahsyat.